Sampurasun, wilujeng siang. Patepang deui sareng Adi Mira Maesaro dina warta Tinggi Sunda baris ngintonkeun warta anu aktual, faktual, tur terpercaya. Pamirsa, dina acara Maulid Nabi 1444 Hijriah, Masjid Agung Baitul Huda ngayakeun deui acara nikahan massal sareng sunatan massal. Dina acara miwanoh Maulid Nabi 1444 Hijriah, Masjid Agung Baitul Huda Raja Desa ngayakeun deui sunatan sareng nikahan massal kanggo muslimin muslimat sa Ciamis Utara anu dilaksanakeun kaping 8 sasi Oktober tahun 2023 di Raja Desa. Carioskeun aya 54 anu sunatan massal sareng aya 12 pasang calon panganten anu nikahan massal. Pamirsa, interaksi rumaja zaman kiwari geus nepi kana mantak kahariwan. Janten, kumaha tanggepan Pak Kapolsek ngeunaan hal ieu anu aya di Raja Desa? Rerencangan abdi, Kiki, tos aya di tempat. Wilujeng siang Kiki. Wilujeng siang Mira, abdi Kiki Kusmawanto tos aya di payuneun Kapolsek Raja Desa. Ya, jadi aya di kantor polisi di mana pada wawancara salah satu polisi pada namanya Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di dia bade ngalontarkeun sababaraha pertanyaan ngeunaan tentang pergaulan remaja anu aya di Kecamatan Raja Desa satingkat SMA. Kumaha pendapat Bapak tentang pergaulan remaja tingkat SMA di Raja Desa? Mohon hatur nuhun pertarosana. Alhamdulillahnya untuk pergaulan bebas nu aya di Kecamatan Raja Desa khususna kanggo anak SMA atanapi SMP, pergaulan bebas di Kecamatan Raja Desa masih setingkat wajarnya. Panginten kanggo orang tua, kanggo adik-adik gitu. Namina pergaulan bebas teh seueur nama ngarugikeun. Makana adik-adik mangga kantun pilih-pilih pergaulan ulah sampai terjerumus kana nu namina minuman keras gitu. Sareng kumaha Pak cara nyegah pergaulan bebas anu aya di Raja Desa? Nah, untuk pencegahannya itu kembali lagi ke adik-adik sama orang tua, sama sekolah. Dari pihak kepolisian mah alhamdulillah atos nu namina ngayakeun pengarahan atanapi pembinaan ya ka sakola-sakola. Ibu Kapolsek atos ngayakeun nu namina pembinaan nu namina pergaulan bebas teh nya kitu teh ya kudah diarahkeun terutama orang tuanya yang namina anak muda upami tos terjerumus karena minuman keras bisa ngalakukeun hal-hal anu di luar batas. Makanya alhamdulillah untuk Kecamatan Raja Desa mah minuman keras teu aya gitu nya. Arta salajengna aya hiji si anu kajebak di jero sungai anu jerona 20 meter salami 8 jam. Kacaritakeun kulawargana leungit tetela saurang lalaki parubaya di Dusun Cikole, Kacamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ragrag kana sumur poe Jumaah tanggal 28 bulan Salapan 2023. Kanyahoan yen eta lalaki teh ngaranna Dasta, umurna 51 taun. Waktu keur aya di sumur ngagorowok menta tulung, nepi ka akhirna aya warga nu ngadenge cerikna menta tulung. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Ciamis, Dadang Darmawan negeskeun eta kajadian oge ngajelaskeun sacara ringkes kronologisna. Aya salah sahiji tempat wisata di Ciamis
anu cocok pikeun rekreasi tur diajar. Nyatana Astana Gede anu ayana di Ciamis, Jawa Barat. Pemirsa, biasa ditingali, ayeuna abdi tos aya di payeunan Astana Gede. Nu ayana di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nu mana Astana Gede ieu teh sanes ngan saukur makam, tapi ibu kota Kerajaan Galuh sekaligus jejak terakhir peradaban Kerajaan Galuh Sunda. Anu mangrupakeun panyebar agama Islam utusan ti Kasultanan Cirebon saatos akhirna Kerajaan Galuh. Saur Budi, Kerajaan Galuh jeung Astana Gede ieu teh patali sareng sajarah jeung peradaban di negeri ieu. Sahingga bisa nyambungkeun silaturahmi jeung sakabeh peradaban nu aya di Nusantara. Pamirsa para rusing, carape, butuh healing, tenang, teu kudu jauh-jauh. Raja Desa ge tos ngayakeun tempat anu cocok tur terjangkau. Nyatana KP Pinus di Parakan. Tempatna kafe sareng warung kopi ya sebenarnya mah mung benten-benten eta mah nya pami kafe mah paling lebih modern lah gitu ya, tapi sebenarnya oke pan ayeuna mah istilah kafe terus kemana-mana nya. Nah, pami di dia orang aya ngebian ngabangun kafe sekatana oge mengenalkan gitunya kopi ala di kota tapi menyesuaikan dengan kondisi di sini gitu kan. Informasi anu tadi janten panutup warta dina dinten ieu. Abdi Mira Maesaro undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.